Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tingali. Urang ayeuna keur panen mentimunnya barudak, tapi geningan milik sahanu apalnya mah harga mentimun keur mahal, tapi pepelakan goreng kieu lur euy. Biasanya sok gitu dah ari keur mahal mah pepelakan teh goreng we. Tapi bersyukurlah alhamdulillah sakigenya di rezekian kene tuh. Tapi itu can beres lur karek setengahna euy. Tah ieu bakukulna. Aya anu dijualna. Tuh. Urang siap-siap tuh ngaladi lur saeutik deui lah. Tinggal 3 kotakan deui. Sok aneh lur. Kadang-kadang harga keur alus gitu pepelakan sok rada goreng. Ting kunaon tah? Kumap lah dinya alus mentimun yeuh. Tuh tingali. Manya mentimun kieu. Kurang naon lur euy. Tapi alhamdulillah urang bersyukurlah sakiki masih ada rezekian keneh gitu. Aya jang kana pesak-pesak wae mah. Ngeus sakitu wae lur ti sim kuring. Tingali info mentimun goreng lur belah dieu mah. Buah kararieu karosong. Ting kurang naon can rezekina meureunan nu puguh mah nya. Ngeus sakitu wae tetap pantau pergerakan kita di channel Petani Milenial Indonesia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.